barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu sadaya, aturan petepang daun desa rengah carpon di barayakita.com. Kiwari urang guar carpon dina judul Kembang-kembang Kemba Kengeng Kang Dian Hendrayana. Mangga nyangakeun wilujeng ngadarangukeun. Mun anjeun nanya naha kuring bunga atawa henteu nyang hareupan poe pangantenan, jawabna teh duka. Nya da terus terang, hate mah banget can leah mun kudu nyebutkeun bunga teh. Atuh mun teh marek disebut teu bunga, kapan ceuk wage pangantenan teh mangrupa hiji kajadian tina tilu rangeuyan hirup manusia anu kudu disukuran jeung ditapakuran. Ti sagedengan mangsa urang gumelar ka alam lahir jeung mangsa urang mulang ti alam lahir. Perlu dicatet dina eta teh. Sit. Cek tadi ge hate kuring can pati leah mun kudu nyebutkeun bunga. Naon sababna meureun? Cek anjeun teh. Lah, anjeun ge tangtu nyaho. Apun, pisalakieun kuring teh ya, puguh can 6/6 teuing dina hate. Estu candalit jeung harapan katut implangan kuring anu diajam tiba heula. Wawuhna ge kapancan lila kakara 2 bulan ka tukang. Anjeun atawa nu sejana tangtu tumanya. Nah tuh kuring beuteung milih Kang Purnawan atawa Agus atawa Sugan Iman. Nu ceuk anjeun boloho teh ya. Hih, sok ngahina anjeun mah. Kitu-kitu oge manehna teh guru. Najan nya boloho kapan dihareupeun murid nama tangtu aya pulunganeunana. Tangtu ceuk anjeun teh deui geuning kuring harita bangun anu leah dijodohkeun ka Iman. Tah, lebah dia ge duka teh teuing. Ah ketang, pedah capek bae ngabandungan lalakon hirup. Ingetan teh tinimbang nganti-nganti hiji hal anu taya bae pamustronganana. Asa taya salahna najan kudu narima anu boloho oge. Nya lebah dieu mah ulah nanyakeun pasualan nah kuring bogoh atawa henteu ka pisalakieun. Ulah da sage mun anjeun teu nyaho naha kasaha, rasa bogoh kuring kudu dieuntepkeunana. Anjeun ge tangtu milu nyatet ya leahna kuring kawin ka apun teh kakara 3 minggu ka tukang. Ulah deui, ulah nanya kunaon bet kitu. Hiji hal anu teu bisa dipondah mah nyaeta tekad la haula ngoning yang hareupan rumah tangga jeung lalaki anu duka bakal iraha kuring bisa wawuhna. Dulu jorojo ya rasa bogoh ka manehna. Cek tadi ge tinimbang ngadago-dago hiji hal anu taya pamustrunganana, nya kuring laju milih salah sahiji anu sakirana matak ngaregregen ka sararea. Tah eta lebah ungkara ngaregregen ka sararea. Nu jadi panginitan kuring leah teh ngaregregen hate Kang Dayat dahuan kuring salaki teh Yani anu oge jadi pananggeuhan kana prungna kuring kawin. Malah mimiti kuring ditanyaan keneh tuluy ngaregregan mamah anu tisabrak apa nilar. Sagala sok masrahkeun bae ka Kang Dayat minantu anu sukses jadi kepala sekolah teh ya. Tah kitu eta teh. Da anjeun ge kapan apal pisan 7 tahun kuring hadean jeung Kang Purnawan teh lain waktu anu ngan sakolepatan. Hubungan batin anu medalna oge estu tina dasar hate jeung tina kasadrahan resep papada resep bari silih tarimakeun. Lah dan nepi ka ayeuna ge sok nineng wae ka mangsa anyaran wawuh ka Kang Purnawan. Rumasa kuring anu mimiti tina jorojoy boga rasa resep ka manehna teh. Kita membaturan ge loba anu resepeun ka Kang Purnawan. Mahasiswa senior anu aktif dina widang kamahasiswaan jeung kesenian. Nu mata asa agul basa kuring ngajadi teh.
kabeh dienakeun kakarapati Agus batur saangkatan pisan basa manehna ulin nganjang ka imah. Cek Agus majar saenya nama Kang Purnawan anu saenyana mineng nanyakeun kuring teh. Bohong cekeng teh gasik naker. Make jeung rada lila Agus neteupna ka kuring teh. Memeh pok neruskeun teu basa urang ngabring ka perpustakaan teh ya. Geuning Kang Purnawan ngagupayan di tempat latihan drama. Disambeurkeun teh horeng nawisan bisi engke pasonten rek ngedingan latihan drama. Tuh pan ukur ngobrolkeun latihan drama nya ngawitana nama. Teu laju Agus neruskeun caritana kabura aya alo norojol ti patengahan. Geuwat dirawuh di pangku ku Agus apet pisan alo teh ka Agus ubuhan Agusna sering ulin ka imah. Taras nama Kang Purnawan nalatahan. Omong Agus deui. Majar teh ajakan anu sanesna Maya, Noneng, Wiwi, Siti, Nia sareng Yuli. Tuh pan sanes ka Siti wungkul anu sanesna ge ditalatahan kitu. Cekeng teh mohon tadi nama tuluy teh tidinya Kang Purnawan naroskeun Siti resep kana drama atawa henteu. Kumaha cek Agus? Seuri we geuning bet seuri. Tuda ge benten ninggal sorot socana. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu alom merejeng jamenta di pangkuku kuring. Sot dilesotkeun ku Agus bari tuluy dibikeun ka kuring. Tapi teu lila kalah wer manehna ngompol. Duaan seuri. Basa teh yan nilanceuk kuring norojol ti patengahan budak teh laju dibikeun ka indungna. Eta kopina gara dileueut atuh Gus. Bili ti ismanten. Geus kitu bae ti sapra kuring ngajadi ka Kang Purnawan sararea ge bangun taya anu wani nyisi kudi. Nia anu samamehna kacidar sepen pisan ka Kang Purnawan teu ieu jadi geuneuk meuleukeuk saban manggihan kuring layet init-initan jeung Kang Purnawan ge. Duka pedah kaubaran meureun ku Agus kapan antuk nama Nia pina resep ka Agus. Katambah cek sararea oge antara Agus jeung Kang Purnawan puguh loba saasarwaanana. Geura Kang Purnawan resep kana drama Agus ge da bangun moho antuk nama mun geus latihan drama teh. Kang Purnawan resep kana kakawihan. Atuh Agus ge sok milu kakawihan jeung Kang Purnawan katu Teh Wati batur saangkatan Kang Purnawan. Dalah nepi ka aksara-aksara Kang Purnawan ge estu katurutan ku Agus mah. Tuh da geuning mani nyeples pisan. Cinekna naon rupa nu aya dina diri Kang Purnawan pugu kasampak aya dina diri Agus. Hanya ka Agus mah bangun anu teu ngeuheun mun niar sepeun ka manehna teh. Eta ge nya mineng kapirang babaturan pating kecewis majar teh ulah duanana teuing atuh diiwatna sit lainna naon. Tuda bo Kang Purnawan bo Agus duanana ge jadi dua jalma anu hese pisan rek dipukahna dina kahirupan diri kuring. Antara nu hiji jeung anu liana karasa pisan silih pikabutuhna. Kaharti mun ka mana-mana mimindeng nama tiluan bae abring-abringan. Teu sekali dua kali malah Kang Purnawan nitipkeun kuring ka Agus mun pareng Kang Purnawan aya keperluan. Agus serangan sok karasa nya ngaraksa ngariksana ka kuring. Atuh keur kuring mah asa regreg pisan di baturan ku Agus teh. Da pugu lelembutan mah asa di baturan ku Kang Purnawan pisan. Kang Purnawan nya puguh teu menco geuning pilihan hate teh. Tuda ge deudeuh jeung geugeutna estu karasa parat kana mamaras. Sajorelatan mah memang siga anu cuek Kang Purnawan teh. Carang tako jeung bangun rada eraan. Tapi ana sakali mangsa ngobrol matak betah bae maturanana. Tara loba cetak deui. Barang pake estu sarua basajan. Biasa kaos hideung jeung jaket beureum arti ka memeutna bangun nya montel jeung masket dina awakna anu sampayan. Henteu kaku nyalse bae. Cara Kang Deni sobatna anu sok pada main drama. Tayona teh cukup ku mamake kaos ka mamana oge. Buatnya kitu geuning seniman mah
Tapi da keur kuring mah kabasajanan teh pugu kerasa matak pogot bae nenyokeunana. Baku saban muru ka kampus kudu wae init bareng silih dagoan di tempat pangeureunnan beus. Najan kudu lila ngadagoan oge tara ieu dipake kesel. Dan nu dianti-antina moal teu datang nemonan. Lah, ting sok bungangang geuning. Ari rentang-rentang tiga jauhan nenyokeun Kang Purnawan nyolenlangkeun tasna bari teu oleh imut. Anu geus deukeut terus nanya sembung harewos, "Buah tos lami ngantosan?" Atawa kumaha bungahna saban kuring ningali manehna anu katemong bangun geus lila ngadago-dago dina iuh-iuh tangkal mahoni sisi jalan. Geuning Kang Purnawan ge bangun bungaheun mun pareng nenyokeun kuring nu dianti-antina teu burung datang. Lah nya estu bagja kacida tu geuning tangkal mahoni sisi jalan ge bangun nya milu neuneun jeung ngampihan kumaha ka bungah kuring utamana rusiah kuring duaan. Tah sanggeus jadi tempat anu maneh pikeun silih daguan mah eta pangeureunnan beus teh bangun nya jadi tempat anu pangapalna kana rupaning pola kuring jeung Kang Purnawan salila ngadaguan beus. Da pasti kana apaleunana kumaha raketna rema kuring anu silih rangeum jeung rema Kang Purnawan minangka panyulur sono. Tangtu apaleuna kumaha ratugna jajantung anu tutunggulan saban rema-rema ka sono beuki raket silih rangeum memeh pukah basa kudu mancat kana beus. Tur tangtuna beus anu sok mineng mawa kuring duaan ka kampus ge bangun geus tapis deui nyatetkeun kumaha beuki geugeutna rema-rema kuring nu silih cacapkeun sono jeung rema-rema Kang Purnawan dina sela-sela panumpang anu pasasedek. Nya tangtuna ge lain sakali dua kali deui eta beus teh nyatetkeun kumaha asina Kang Purnawan basa maling-maling nyium kana lebah mun-munan atawa ngagariskeun pipina kana buu kuring. Lah tangtuna ge beus anu sok mineng ditaekan teh geus pasehat pisan nyatetkeun pola kuring jeung Kang Purnawan mangsa manggi kasempatan pikeun silih tamplokeun ka dede dina peta anu kumaha wae. Bari teu oleh rongkah ku dulug-dugna jajantung nu karasana beuki mangprung sapanjang lelampahan muru ka kampus. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Poe-poe anu kalanglangan teh estu ngan poe-poe pikeun kuring ngadon anteng reurejengan jeung Kang Purnawan. Kamana ge teu ieuh paduduaan. Manehna anteng latihan drama kuring heman nungguan bari maca. Atawa mun kuring anteng keneh kuliah nya manehna anu heman nungguan di tempat latihan drama. Sakapeung sok nya terbetah di kelas. Mineng ebat mun geus ngalamunkeun Kang Purnawan. Digulik sek teh horeng Kang Purnawan ge kitu. Catetan kuliahna pinuh pisan ku puisi. Tuda ge da lain ngabandungan dosen cenah. Bongan kaganggu ku ngalamunkeun kuring. Lungsur langsar bae hahadean jeung Kang Purnawan nincak taun ka-4 mah. Ujug-ujug torojol aya anu ngadon kos di imah. Lungsur langsar bae hahadean jeung Kang Purnawan nincak taun ka-4 mah. Ujug-ujug torojol aya nu ngadon kos di imah. Lain kos ketang pibasaeunna mah. Da pugu teu dipenta biaya. Kang Dayat bae mawa manehna atawa urang sebut we ngampihan sina cicing di imah. Tangtu samemehna menta kasoluyuan heula ti mamah. Di sina nyicingan kamar lanceuk kuring anu lalaki solih anu ayeuna keur digawe di Batam. Iman ngaranna lalaki anu diampihan ku Kang Dayat teh. Guru matematika di sekolah anu dikepalaan ku Kang Dayat. Nempo dedegana nama sugante lain guru. Kari-kari minggu kamari Kang Dayat butuheun keur supir. Sangkaan teh eta meureun pisupireun Kang Dayat teh ngan bae asa watir mun nempo warugana. Bangun anu caleuy kurang giji kitu. Sareretan mah asa nenyo cetak awewe. Panona rada bolotot deket-deket kana teleng.
irungna wae anu pangheulana katangen rada mahiwa teh, rada rebe meusan nyedek ka kenca. Mun nyarita sok semu aluman aliman, teu nyangka satadina mah nya sugan teh lain guru. Nu rada nyerikeun yen manehna guru teh meureun peda sok make kameja, tapi da kaku katembong formal deui. Beda jauh bedana jeung Kang Purnawan anu sok pugu katembong sieup cacak ukur make kaos. Tapi da teu pantes ieu deui. Iman teh make kameja ge gogorombangan tuh da kameja gomrang kitu nyampai dina awak kuru urang kembong. Terus terang asa hese nyingkahkeun rasa karunya jeung watir saban nempo anu ngaranna Iman teh. Ngan lila-lila mah kala make kungsi aya rasa sebel. Bawa anjeun ge bakal ngerasa anu sarua. Geda bae ku anjeun pikir tepung unggal poe di imah eta sok kubari kulat kelet. Geuleuh nya ana ge teu dibere budi teh kakebangun nu ngahajakeun minang nyamper-nyamperkeun. Babakuna mah unggal manehna rek init ka sakola. Mun geus jadi tradisi kudu bae amitan ka mamah. Tuluy make jeung sok ngahaja muru amitan ka kuring. Naon maksudna? Anjeun apa kumaha ocesna anu ngaranna Iman. Dihare-harekeun teh hiji mangsa mah kalaka datang nyampeurkeun tuluy menta di hampura. Majarkeun teh punten tadi basa mios ka sakola teu amitan heula ka kuring. Cenah, barina ge asa kali mangsa ditemalan leuh suraseuri asa kuneuleu beruk. Temong wae pangambungna anu rebeh teh asa nambahan rebeh. Ditutah-titah kunaon bae ge ku Kang Dayat atawa ku Teh Yani upamana tara ieu nyebut embung. Mana komo mun ku mamah katangen hayang ka anggona teh ketah atau bae nu aya kuring mah asa boga pembantu anyar. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Horeng ayana Iman di imah ieu teh teu wudu ngabarubahkeun hubungan kuring jeung Kang Purnawan. Teu kahaja mimiteuna mah keur mamangku alo di buruan wer teh atuh ngompol. Apaleun ngompol torojo Iman muru rek ngarawu. Padahal teh nu nitah-nitah acan hayang nyaho alo tehnya dibikeun. Anjeun apa teu tah basa ngarawu kitu maka jeung pirajeunnan ngaragap kana leungeun kuring. Nya teh atuh nu leuwih keheul deui dina keur kitu pisan ari jol teh Kang Purnawan. Kuring ge teu wasa kukumaha ngajaten bae bari teu puguh laku. Buamun kuring budak geus pasti kana bakal ceurik ngawiwiu bakat kumedeng hal. Nya katemong pisan semu anu karago Kang Purnawan teh. Kaharti tangtuna Kang Purnawan nyangka yen kuring aya hubungan deket pisan jeung Iman. Ku teu panujunan teh deui Iman atuh terus ngajak ka jero. Kumaha we geuning peta nu boga imah. Sina kalebat atuh sit tuluyna teh. Nyao nu puguh beuki keheul bae kanu ngaranna Iman ku peta cara kitu teh. Naon hakna Iman nyata-nyata boga peta kawas pribumi. Teu nyaana ge. Ku peta kitu teh da teu katembong nambahan hormat dina lebah ngaturakeun ka semah. Geuleuh bae nu aya. Kuring ge yakin asa pamohalan mun Kang Purnawan timuruan. Naon nu kudu ditumurukeunana atuh mana komo ieu kapantar Iman. Lah nyata atuh geus kitu bae meureun kuduna. Keheulna pisan mah ta nu ngaranna Iman teh make jeung taya pisan adab tata krama ka Kang Purnawan. Bangun nya nu asa pangaingna pada eta meureun manehna geus nyekel gawe jadi guru. Seniman Kang Purnawan teh sit tanya Iman hiji mangsa. Teu wakan nembah dijugjugan bae narek ka mana leokna eta panalekna teh. Katanya wae pepeletetanana bari kitu teh irungna deui anu rebeh semu ngangkat seutik. Ayeuna mah ceuk kuring teh nah kunaon kitu upami teu manggung sok ti mana wae atuh engke ngala artosna. Cuma ditamalan ge ngaleos bae bari teu kudu ngareret. Sumpahna ge geuleuh ngan bae tiba sadikitukeun ku Iman teh ya
karasa anu robah di Kang Purnawan teh. Najan nya minang nelepon puguh tekerep cara beh ditu Kang Purnawan datangna ka imah teh. Utama nama katingali pisan ulat nyawana kanu ngaranna Iman. Duka deui duka Kang Dayat nyahun sorangan, duka Imana nu ateul biwir ngadon alewoh. Da ti harita deui da Kang Dayat ge bangun nu tara mere budi pisan sabana nyok Kang Purnawan mun samangsa-mangsa pareng nganjang ka imah. Mitra kaum dangu cag kembang-kembang kemba bagian kahiji urang cekapkeun dugi ka dieu heula ke urang teraskeun ka seri salajengna. Janten kembang-kembang kemba carpon 2 seri ke urang lejengkeun ka seri kedua. Cag saheulanan urang cekapkeun dugi ka dieu heula insyaallah ke urang teraskeun ka kembang-kembang kemba anu bagian kedua. Hatur nuhun dikantun laku si Abah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com